Saat Ibrahimovic mengontrol bola, wasit meniup peluit secara tidak pugu-pugu. Tapi dilelewe atuh dah. Bangsa, tapi dah si eta mah leumpang ge di merah. Tinggal gerak. Tuh teuing tuh pugu. Bukannya bermain bola, kedua pemain ini malah ucang angge di dinya. Buru geura marahin ai maraneh lain kudaan di dieu. Saat pria ini terjatuh, ia berguling-guling tuluy teuing nepi ka mana. Mun nepi ka imah maraneh komen di handap heuh. Anjing kadang boleh di dia. Setelah berhasil menggocek kiper, pemain yang satu ini malah oleng hingga tikus ruh. Sigana mah ngeluarkeun tendangan Raja Wali. Saat pemain ini ingin mencoba minum, tanpa disadari Tupperware-na tibalik. Leheung tibalik daripada leungit, dihapus ya ngaran dina kartu keluarga. Saat timnya sibuk menyusun strategi, ia malah mikiran cicilan motor, peleter, token listrik, sekolah budak jeung hutang ka babaturan. Setelah mencetak gol, ia mencoba berselebrasi dengan cara buka baju. Tanpa disangka, baju nanti kait nepi ngajurali. Itu bisa muka baju mah muka celana ya tuh. Saat pemain ini menendang, bolana ngabeng ka luhur sigana mah nyangsang ka imah padadang. Najong kumahakan. Kandang. Lanjut. Kylian Mbappe mencoba mendribling bola, tapi dribling narariweuh teu pugu. Teu diboroge ti kosewar geuningan. Lanjut, like dan subscribe dulu ya.